pemuda yang melestarikan mandi di walungan. Nih. Oke guys, diselodokkan aduh. Kecemplung deh. Mantap, udah mantap. Ini rebeteng lapar ieu teh euy. Yang dahar deungeunna teu boga ieu. Tapi aya ide euy. Ieu sawah geus kieu mah meujeunna ieu ngalalau, ngalabelut ieu mah eueurin yang deungeunna. Aduh, lampuyang. Ari urekna eueuh euy aing kudu ka mana dengan urek ya. Kang, ka mana Kang? Kang Ruing bade ngurek ieu teh melarian dengan sangu teh aya deungeunaan di bumi teh kanggo anak majikan ieu teh. Ade Kang, ade. Aya dua Kang urekna Kang. Aya urek mah dua ngan hiji keur neger keur ngalabelut nu sagede kieu. Cing lah mending ku saya atuh pake hiji Kang lah. Emang teu boga pisan. Nyata teu aya Kang, namun hiji atuh abi lah. Ayo atuh ayo ya. Urang neangan urang bebarengan neangan belut teh. Muhun Kang, tamu Nah. ka bijinya. Heeh sok mangga. Ayolah urang milarian dulu. Tadi urang mah moal ngaruksak. Wih, Di setrum ieu mah. bahaya. Ieu bagus ieu. Siap. Ya, ieu urang neapan nafkah teh ieu urang syukuranan urang ieu pan urang alaan ayeuna ku urang. Heeh. Tapi dengan secara diurang. Ya tuh dah di setrum mah bahaya. Wah, di situ mah ulah. Urusanna rakyat di dia mah beureup. Terima udangan sangu orang Nah, di gitu aslina keur makan siang kurang teh pan. Oh, belut ya. Halo, Bro. Mereka mana sih garek ngurek kening eta? Kang rek nangan tahan dengan kejo ya. Teu boga deungeunna di imah. Ku salarua di bagi udangan sangu euy. Tapi alhamdulillah orang di kampung dengan sango we mah moal hese. Hayang belut tinggal ngala. Asal pake nu kieu we tak urang ulah di setrum. Bener pisan Ayo tuh Kang. Urang kalau yang namanya. Ayo ulah. Loba barangan jeung abi nu nangan dengan kejo. Loba lah. Menang karek 3 kilo mah 3 kali. Nah, naon ai mah aing kot nampuyak kieu. Ampura reuig senalna leueur aing. Aing geus beakeun caci. Ah, ku aing dibere cacing mah. Loba tenang. Tong nyelakakeun diri sorangan ari kitu carana mah. Ayo urang babarengan ayeuna mah tuh. Ayo, sok ngalah cacing beneran mah. Tuh nyeri suku aing dia euy. Aduh, Kita ngalah cacing kieu ulah ngaruksak galengan, di nu kieu paculeun ngalah cacing. Bantuan nih mau belut loba hasil setrum. Siap. Ya bawa. Itu. Kujagoan ieu kumaha di setrum? Oh, di setrum tinggal lihat tuh. Mbae dawuh nanaon di dieu mah. Urang tinggal we nu ngalawan mah urang neangan carikakeun 2 galon. Ayo ah. Hari ini kita para pemuda Akan memancing belut dengan cara diurak. Jangan pakai setrum. Kalau disetrum, yuk, mohon angkat. Itu pada jeung urang. siap ah. let's go. Rawasan balabanan jang. Bapak sepuh pami aya nu nyetrum belut kumaha di dieu? Ari maksudna Hukumanana? mah margi belut teh protein sebab teh berak. Ari teh nya teu kenging. Kudu Upami hari sabah bapak sadayana mah dicare ku apa? kedah di kumaha pami anu kapanggih? Nya kena dihukum we eta mah. Ya, tapi anger kedah dihukum ya. Dihukum, hukum Wah, gantung. siap. Mantap. Ya,
Assalamualaikum. Ulah, Pami anu nyetrum dia di lemur kumaha di sawah. ulah nggak usah galang. Oh, kerah di kumaha. Hah, gitu. Oke, kerah di kumaha. Kalau antep aja kita kena jauh gitu. Kalau kerja dia. Heeh, bener. Ai si Ujang di mana? Di ieu masih di Gunung Halu. Di Gunung Halu kene. Mohon. Nah, sering pendak nih. Oh, apa di Salemur Gunung Haluna? Raosnya. Ya ka dieu-dieu Siap. kurang setting deui Bapak di itu di saung. Ah, mantap, mantap. Oke. Orang berik we berik. Break. Kasih orang mencit meri. Siap, siap. Nuhun. Ah, atur nuhun, Bapak. Ah, kami. Cewek tali juara. Gimana Bang Ruik? Ada hasil? Mantap bro, sanggutannya sampai ke cepot. Iya mah. Siap ah, kita tarik. Oke. Alah, gagal. Si kobra. Mari kita. Sorry bro, kumaha ting coba kita gagal teuing bro. Mari kita lihat. Oke guys, ketemu lagi sama saya si Gondrong. Ini saya pertama kali ini menarik ada sambutan. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gagal. Sanggutan naon eta? Gagal mah boy. Woi. Gagal nih. Aya. Tong bohong, aing ripuh. Wah, ini sambutan mantap, woi. Jenis belut naon ya? Ini jenis benuk. Belut kuntit. Hah? Belut induk ini mah. Induk. Ya, Oke. mari kita tarik. Wah, tenaganya ini kuat nih. Mantap, Bro. Mantap, semoga PR berhasil. Mantap bro. Dan ini awal yang baik. Wah, awal yang baik ini. Coba lihat. Mantap ini. Tanpa disetrum. Tanpa disetrum. Murni pakai belut. Parwik ada katanya. Lihat aja sanggutannya. Wey, mantap. Wey. Hebat begini, jangan dilama-lamain. Bismillahirrohmanirrohim. Tak. Wah, induk, ini induk. Wey. Oke, kita tarik guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, ini tenaganya super nih. Ya. Ini super. Wey. Joget dulu. Saya gak mau kalah sama si Gondrong dan si Uwig. Iya, madep lah. Iya. Lagi sama saya si Gondrong. Siapa Gondrong? Ini. Apa Gondrong? Iya, ini kalau tidak gagal ini kaki yang ketiga, oke. Iya, siap. Kita tunggu sejenak. Sabar dulu ya. Iya, biar itu Kayaknya dimakan dulu, umpannya biar dimakan dulu.
musuh lah. Iya, intinya itu. Oke, kita tarik pelan-pelan. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau belut ini jangan dipaksa ya. Iya. Ini biar dia keluar sendiri aja. Harus pakai perasaan gitu. Iya, ini nariknya harus pakai hati. Iya. Nah, lihat empot-empotannya nih, lubangnya. Wih. Wih. Mantap, Bray. Oke, ini trek yang ketiga kali, cuma tadi yang pertama gagal, ini kedua, yang ketiga ini dapat. Oke, Iya, kita cari lagi yang madep. yang ini. Ini trek kedua kali, kalau ini dapat berarti saya dapat 2 ekor. Coba Dan lihat. gagalnya ada 5. Iya, Coba aja kita tarik. bismillahirrahmanirrahim. Terus pakai perasaan ya. Aduh, habis cacingnya. Mungkin bisa dicoba lagi. Tadi saya tidak berhasil, tapi sekarang insya Allah lah airnya nyangkut di belutnya. Lah, hula. Coba kita lihat, Parwi. Ya, jangan dilama-lamain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Wah, ini induk kayaknya. Ini besar sekali. Lihat saja. Wah, tenaganya. Wah. Wah, tenaganya. Wah. Urat-uratnya pada keluar gitu tangannya. Ini. Wah. Wah, ini induk kayaknya ini. Iya. Iya. Wah, kepalanya. Wah. Sampai keruh gini. Wah. Wah. Wah, besar ini. Wah. Dapat lagi, bro. Mantap ini. Ini belut kayak gini gurih. Halo, Komandan. Halo. Berjumpa kembali. Ya, Bagaimana ini? lagi di ini tarik nih. Semoga ini tidak gagal. Iya, iya. Coba kita lihat. Kita coba tarik dulu ya. Iya. Iya, kita Pelan-pelan tarik saja. saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, tarik tangan lihat. Ini. Kita pakai tangan kiri ya. Iya. Ini super kayaknya nih. Seperti ini. Lihat. Ih. Sampai sakit nih tangan nih. Sakit nih tangan. Lihat ya. Pelan-pelan. Wow. Besar ini. Tarikannya sangat kuat, Komandan. Wah. Wow. Iya. Mancing belut. Mantap. Iya. Pak Gondrong. Kembali lagi bersama si Gondrong. Gimana Ini Pak Gondrong? Yang kedua ini komandan, yang kedua ini. Yang kedua. Ya, Coba semoga kita- gagal ya. Ya. Kita lihat. Wah, kita lihat dulu ya, kita nonton dulu ya. Ya, ini induk. Kayaknya induk Tarik ini. terus. Si Gondrong menang. Mancing belut. Kembali lagi dengan saya guys. Saya gak mau ketinggalan sama si Rui. Gak mau kalah. Lihat nih. Ini super jumbo nih. Lihat dari sini. Iya, Bang Rawi. Bang, kejar. Coba kita lihat. Wow. Bisa ditarik ini? Ini sekarang Super jumbo kayaknya nih. induk ini Mas Bos. Lihat coba. Saya gak mau kalah sama si Rui. Ya. Ini trek ke-5. Bagus. Mancing belut. Mantap. Ayo si Indra kemana nya? Di jalan ayeuna nyusul bejana mah. Oh, kali lah, ya belut di loba. Ya. Oi, teman oi.
Padahal teh jeung labuh sagala di. Tuh, si Indra labuh tuh. Dia lalabuhan. Ninggalkeun marane mah ah. Lila. Gila kemana wae atuh? Tuh. Ayeun wawanianan nyetrum ka dieu mandi dia teh aya pemuda penjaga lembur jeung barudak si gondrong. Bae lah, boga duit mah orang lalab we, hayulah, hayu, tong sieun. Lebar, stok, hayu. Dak, kelewang ah baratnya. Siap. Benang loba. Ada nyetrum. Bae tuh gondrong mah. Kurang, bisa ngarepanna. Ah, 10 menit. Menang loba 10 menit. Tingali. 10 menit kuat mengenang sakarungan mah ti dieu euy. Loba tapi itu tinggal itu. Loba ieu loba warga loba tuh galondrong. Kumaha geus kieu? Mana? Tuh. Mana? Degondong teh itulah ya. Kumaha engkau tadi teh sieun. Bae lah, ayolah. Tapi da garalak cenah. Beja nama. Teu ngaruh. Loba duit. Ya, Malam. gitu malah. Duh, kumaha ieu euy. Rek dilawanan wae tah kumaha euy. Kelak. Bae lah. Teu ngaruh, ayo. Udah lah we nama bari mikir. Halo, masih asli. Halo, ini kan om setrum. Setrum mana nih? Si kan makan om setruman, itu eta mah si kan setruman di ganong tapi dah tinggal leungeunna di aya kawat nih. Jeung kabah. Woi. Rong, naon? Ngaganggu wae kerempodan lep-lep. Ya nah. Terus tinggal itu tinggalin atuh mah ganong setengah jeung ngaleuna aya kapal jeung kabah. Bah. Bener gelo itu mah uang bejaan bah warga aya nama kabeh bah Bejaan kabeh. Babaturan tadi buru bejaan, ge bejaan warga kabeh. Buru kemana? baik geus intip heula di dieu urang kebejaan tungguan Urang kada kuat bisa kabur buru mana obat ka itu. Yang bejaan kabeh. Ayo itu, ayo naon? Besar ieu mana? Buru ayo itu. Di mana itu di mana? Itu buru. Ayo sampai itu. Ayo buru. Buru. Wih. mana wih mana gua mana Orang kembalilah nu kieu pengen tes ya. Sana Kalem bro, kalem tenang. Sabar, bisi urang salah paham. Urang rek diselidiki heula, urang rek api-api mentas seuneung nya. Tungguan di dieu kadek kumaha. Wae. jangut ya Sabar menyelesaikan masalah teh tanpa masalah, bro. Siap. Oke. Siap. Bu saya dikontrolnya. Siap. Cingur. Kunjat rumah 3 menit menang sakieu. Murak mah rarese. Supkeun lah. Urang liwet. Pinung budak mah atoheun. Kang, nuju naraon, Kang? Ieu nu jeung iuhan Punten ngagaduhan korek ya. Oh, gaduh. Ieu Di marana ieu sebelum tika seurgeu nya. di sawah bieu. Oh iya Kang, korekna Kang. Atur nuhun nya. Sami. Sanes eta mah ngurek teh nih seueur kitu bari abdi teu beuki kengengan nya ngurek teh. Hebat si Akang nya ngurek na. Ayo tong sok bali Ayo. Masa gua Aing. Buru. Ayo iya. Kawat naon ieu Kang juga kawat setruman nya. Ieu nah
Oh iya. Nanaon jejer. Ah, kawat setruman ieu mah ieu. Sanes. Iya aya kabel kadinya panjang kabel. Sanes nyaan. Wah, ieu mah cing abi ningalna buktina eta. Eta naon disebutkeun kadinya? Naon ieu tak ieu buktina ieu setruman ieu. Ieu naon ieu? Bro, buru ka dieu, ieu kana. Henteu nyaan. Aduh dia buktina aja tak buktina eta naon wani-wani nyetrum di dia Cokot setruman aja gitu. iya cokot dia beluta naon ya teh wani-wani naon Wani-wani naon eta teh kalem geus di dieu urang dieu. kantor Pak Mantung sia. Mantung. Gede. Ih, jakung gede tapi aing moal sieun gede ge moal ditarajan. Oh sistem aing mah. Kita tadi ngurang teh pantesan teu meunang da di setrum meureunnan. Apal teh dampakna di setrum mah kumaha? Eta dua anak ingusan di sarwana ngilu kanu gede. Da orang mah diajak ke si ieu. Kena guraong sia. nah sia sok sarua urang diajak Sia. aing Tadi kan tadi ke keuangan. masih mending setrumana nu diruksak ku aing kumaha sia nu diruksak ku aing Kali deui kapange nyetrum. Beak ku aing mah. jebarane manehna ku aing moal diantep Duruk ku aing yang jelema-jelemana. Maneh nyaho teu dampakna di setrum bakal kumaha engke? Nomor hiji, jelaskeun bro. Sawah rajet. Hama beki loba di dieu. Ekosistem belut, mimitin leutik teu gede. Peak punah. Maneh teu nyaah? Jelaskan kemarin dong nomor keopat. anak incu marane moal ningali belut Bener. Aya belut nu hirup kur hiji tah bobogaan mana. Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta